Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan video-video ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran giginya, dan dipanjangkan umurnya. Oke kawan, berhubung ini musim hujan, mau ke sawah nyari ikan juga. Anginnya besar, mendingan kita mancing di depan rumah sama santri Abuya Uci Mang Gondrong. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Engkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba't tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para habaib, para tokoh masyarakat, bil khusus di tengah-tengah urang aya Habib Mustafa, oge aya Habib anu cangker tadi, asana meureun ieu mah mantan petinju. Luar biasa, semangat luar biasa. Ular setamun kos kitu tah. Jadi henteu urang doakeun para habaib mudah-mudahan diparanjengkeun umurna, dibere kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga para habaib bisa jadi lampu di tengah-tengah negara Indonesia, khususnya umumnya di dunia. Oge ka para dai anu sanesna nu haladir di ieu haflah, di ieu tempat, bil khusus pisan ka Kiai Haji Jamaluddin anu tos teu asing deui di tengah-tengah negara solear. Alhamdulillah. Terkenalnya na didinya lantaran meureun rajana. Alhamdulillah. Ulang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Oge Allah simkuring Kiai Haji Fudoli anu memang geus teu asing deui, anjeunna bolak-balik ke pendopo tapi hasilnya can aya. Urang doakeun ki Fudoli mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah urang hadir Bapak Gubernur kesayangan Simkuring. Alhamdulillah Bapak WH hartina Wahidin Halim. Eta bahasa tauhid sebenarnya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya deui di tengah-tengah urang Bapak Bupati tercinta
Alhamdulillah Bapak Zaki pementak tadi Habib ente disebutkan akur ngaranna besi saliru ya di Habib sarua kurang doakeun Pak Ismet mantan kepala daerah tingkat 2 Tangerang nuju Tedamang kurang doakeun bacakeun Fatihah bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkap Bapak Bupati beserta wakil. Alhamdulillah Kapolda hadir diwakili oleh Bapak Kapol Kelapa Mamin, artinya Mamin makan minum, hadir tengah-tengah orang. Alhamdulillah. Termasuk Bapak Kapolres anu selalu eksis di acara-acara Islam. Alhamdulillah hadir. Nu sangat kusim kuring dimulyakeun Bapak Panitia Penyelenggara Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dimulyakeun. Para qori nu alhamdulillah kurang parantos ka kuping tadi teu kudu loba-loba sebenarnya mah acara Rajib jeung Habib Zaki cukup sakitu. Guys, sama action bener sama guys. Cukup gitu guys. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kumpulna para kiai, para habaib, para santri, para tokoh masyarakat, oge para umaro, alhamdulillah lengkap dina malam ieu. Nandakeun urang teu aya gef, teu aya saling curiga, teu aya jurang pemisah. Sebab cek Jalaluddin Rumi kiai adalah tabib yakni dokter. Rumah sakitna adalah negara. Pemilik negara adalah pemerintah. Lamun pemerintah mengelola rumah sakit, dokterna eueuh acak-acakan. Dokterna aya eueuh rumah sakitna moal beres. Dengan demikian, aya rumah sakit, aya dokter, maka insya Allah ieu masyarakat nu garing bisa calagu. Seperti etalah bahasa Imam Jalaluddin Rumi. Eta ge lamun dokterna cager, ternyata dokter nu tadi mah wallahu a'lam nu duaan hiji mah cager. Nah iya, jadi lamun geus dokterna bae gering atuh komo masyarakatna. Pengelola rumah sakit geus teu eksis teh mengelolana sebab deuleu dokterna. Iya dokterna masya Allah nu hiji torek, anu hiji. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sindiran Imam Jalaluddin Rumi ieu adalah merupakan nasihat jeung urang cagerkeun heula dokterna, rapihkeun heula mengelola rumah sakitna. Satpam-satpamna adalah TNI jeung polisi. Lamun satpamna bener-bener nu wajar diasupkeun nu teu kudu diasupkeun aman ieu masyarakat. Ieu kan kadang-kadang satpamna nyelonong. Teu beres ieu satpam ye. Nah, lamun dokterna teu beres, satpamna teu beres, tinggal pengelola rumah sakitna. Pengelola rumah sakitna ge ieu neuleuh rumah sakitna geus acak-acakan bingungnya na. Bingung akibatna ieu rumah sakit ditinggalkeun terbengkalai. Tinggal masyarakat ulah hese-hese mawa bensin. Belum ieu rumah sakit. Seperti itulah sindiran Imam Jalaluddin Rumi, sederhana tetapi masya Allah
ternyata menusuk hati. Hati-hatilah jadi dokter sebelum mendokteri orang lain. Diri sorangan heula dokteran. Hati-hatilah sebagai pengelola rumah sakit. Memeh pasien datang, jelaskeun heula ruangan-ruangan anu rapi. Kitu kene satpamna, polisi jeung TNI sebagai satpam rumah sakit. Mudah-mudahan kuayana ngahiji dokterna calalager, pengelolana cara rager, satpamna calalager, masyarakatna atuh sararehat. Nah iya nandakeun urang calager jeung sehat jam 12 masih keneh diuk simpul di dieu. Karena rasa cinta terhadap Kangjeng Nabi. Dokter anu paling sejati eueuh deui Kangjeng Nabi. Cerita tentang wali-wali Allah di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna. Cerita tentang para mursalin, para anbiya sampai ayeuna. Cerita para solihin di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, sampai akhir dunia. Paling sejati eueuh deui ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae, can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ke wali mana bae ge fokusna adalah ziarah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Ziarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus ziarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantap tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Cek Kangjeng Nabi blon ni budak ieu. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon jeung. Ya Allah ya Rabbi, Kangjeng Nabi na hadir ketika orang salam, ya Karim, assalamualaikum ya Rasulullah, alaikassalam ya Kiai Jamaluddin, Masya Allah, anta habibi ya Jamaluddin. Tuh pasti mana dia aja Kangjeng Nabi mantan. Tetapi hati-hati, sebab orang cicing di hiji tempat di masjid, kadang ruhna balai di masjid. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di pilpres. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di mall. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di berbagai. Kanyahoan ku Kangjeng Nabi. Sia ngomong agama ge Jamal. Dia ku aing ka ambe, bangun hayang ganti mobil sia. Kayawan handap teuing kena Alphard mah ieu ganti deui bae blok untuk udah ya. Masya Allah, Ki Pudoli kitu, geus boga Fortuner hayang Lexus, moal ka bedak, pun. Ya Allah, ya Rabb. Kula mah sok inget dongeng ieu sebenarnya mah dongeng Amerika, tapi kukula di Indonesiakeun. Kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris. No problem, oh masalah. Tapi kula kan osok dianggap song. Dongeng asli Amerika. Ieu dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan. Jadi jauh Amerika, tapi kukula di Indonesiakeun. Aya urang Haji Jamal orang mana? Solok jengkol, jore jasa teh lembur. Atuh solok jengkol ya Karim. Tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang. Ya, carenang. Aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh. Pas kebeneran tatanggana delat ya. Geus
Tangerang emang kos gitu, nggak apa-apa ya PWH ya, biarin tuh mah kampung ini paling akhir Kobet. Wah. Nah, ini negara, tapi di Tangerang paling istimewa Pangodokan. Waduh ya manggis. Waduh ayah awewe sasalaman, kenalan di mana ya? Di Pangodokan. Hihi. Langsung nyekel calana, adekna ini pakai calana. Ya Allah. Ya Rabb. Nah, kurang solok jengkol ke Jakarta, maksud ke Monas. Akhirnya nyana lantaran macet naik taksi. Begitu naik taksi, aman-aman baik kan naik taksi. Set. Barang nyana ngarogoh kantong. Duit nate ya dolaran. Wih hebat ya. Kurang solok jengkol buka dolar. Wah, menang di Patriana maling masalah ya. Nyana mayarna kan argona ditinggali kemana, wah gede oge ya. Akhirnya maksudnya teureun heula di money changer toel supirna plek encan ge ngomong maksudnya berhenti di money changer, nyana supir datang ke gerbek bae digas cek nyana hei terus baik, masya Allah terus, wah serang aing paeh cek aing paeh kayak nu kumaha ge terus baik, sakira berhenti eren ngubrus, masya Allah. Tapi selamatnya. Akhirnya dengan sopan punyanya ditanya, Mas, kenapa sih sing amat naik mobil? Gara-gara bapak nyolek saya. Kok cuma dicolek di tempat itu kok bisa jadi ader-aderan begini? Ayo ader-aderan. Iya kan orang pada gelang tuh. Bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nak. Kok jadi ader-aderan begini? Mohon maaf, saya mohon maaf. Kenapa? Saya baru hari ini jadi supir taksi. Ya Allah. Sebelumnya kerja apa? Supir, cuma supir jenazah. Wah. Jadi pikiran saya masih supir jenazah saya. Jadi begitu dicolek saya kira pocong. Nah, iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir pikirannya jenazah. Nah, Kos Ki Jamal sanajan ngomong dalil ganti mobil. Iya beda-beda. Iya mah contoh doang, musikin sarua sebenarnya mah. Kok mau Haji Pendi? Emang pikirannya jelema lain. Lain tiung koneng. Satukan ke orang, Masya Allah Karim. Tujukan kolbu orang hijikeun mantap. Lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali, seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani. Mungkin Pak WH paham, Pak Kapolres kenal, Bang Ki Jamal moal. Oh dibawa ke Itali moal. Atau tadi ader-aderan. Maksudnya naon? Ketika orang Itali membaca sejarah Isra Mi'raj, beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat. Padahal nyana beragama ateis. Cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian, kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Tegahartikan kurang. Seorang filosofis berbahasa seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya, di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI 1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan.
Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teu kaharti ku urang. Sebab naon? Gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. WBG kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Kuari, gerokeun kurang, food. Kadieu, aya naon cenah? Kiai kakula bisa ya manghaji, mamangnya aya naon? Ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean sekian. Kula sok maca sholawat ai penting. Boy hebat kadengennya. Atuh bangun murika kulut teh urang kadengenna. Gerokeun ki Jamal. Kade ki Jamal. Aya naon cenah Kiai? Coba yuk urang babarengan ye ngaji di Cilonggot. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung. Isuk 3, isuk deui 5. Paeh di jalan Jamal. Sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres sini ikut saya, kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai, atuh nanti besok saya gak bisa kerja. Wah enggak ada pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan. TNI sarua bae Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim coba ikut saya, yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh enggak Pak Kiai, waktu saya kan besok. Waduh bagaimana kalau nanti malam ngaji, besok jangan ngantuk dengan banyak pekerjaan. Amin men, orang penting ngaji jam 12 sampai jam 3. Aduh tuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng susah aing sakit jualan susah. Teu bisa ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Ya teu boga pamajikan ya. Predikatnya 3, durek, duren, duko, duda kolot, durek, duda korek, duren buruk. Hiji acap. Nah kuari gerokeun ku gula Pak Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai, hampura. Kunaon emang? Bener ke kulit teboga pemajikan WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 beting eureun jam 3. Pamajikan kok koprak nang geus kieu bae. Mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Moal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa, rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean, kakarak kumun kurang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge di filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertianana jelema henteu nun teu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'raj emang Kanjeng Nabi jelema biasa lain. Kanjeng Nabi nu mantak di Isra jeung Mi'rajkeun emang Kanjeng Nabi teh sarua jeung urang lain. Sebab Kanjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabara alam moal dibejakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah
ti alam ahad ke alam wahid diciptakan Kangjeng Nabi. Begitu diciptakan Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik acan. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina teu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'am minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Malik Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an minal masani. Kangjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim walaya tandingna. Dibere urang teh titingalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasana cek bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'iyatun lafdot. Khobariyatun lafdot insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba teu ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdot insya'iyatun makna. Kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese ka mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Lah aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat, rahmat teh masyaallah rikatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi, kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, masyaallah karim, luar biasa. Sedangkan cek Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat kaula murung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu henteu karahmatan ku kaula. Masyaallah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ya TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, ya gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon atuh bendu ka presiden, ya presiden ge dirahmatan ku Allah. Nek naon bendu ka kafir, ya kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Ieu lah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung dimerajkeun teu boga bendu. Ki Budoli mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budoli belon.
kok beki Jamal mah atau tipe tinggalnya teleponan ente anu ngondang malam ini aing mah oh garoblog ente rahmat itu dan di mana rahmat Masya Allah Ar-Rahmanir-Rahim panjang Maliki Yaumiddin Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja nah atuh teh dijelaskeun ayeuna kuari mah loba nu perebut hayang jadi raja loba nu perebut hayang jadi raja batak kalau antep ke rahmat aing terus bae ngucur keun bae keun hayang jadi Jokowi hayang jadi raja wajar Prabowo yang jadi raja wajar. Kula lamun inget ke presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar teh hese. Kula mau nyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia, nyana terus belusukan ke kampung daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara supaya punya sepeda semua. Waktu surah kabeh. Wah, iya presiden urang gitu, hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Masyarakat keplok, iya hebat cek. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Ada ya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, ya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal. Ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja, kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teh ngomong, biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kemengkonon sih. Tuh. Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan sekolah akan saya bangun. Wah, keprok jelema. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun, tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kami bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya perap buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian, saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden, bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji, urang bakal hajatan, yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut.
sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Nah ieu kan bahaya. Nah supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah aya naon hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detail, horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7, fagussalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti. Nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi. Maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu ala nu geus di Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah alam datang ka memeh nyeuna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam surga, alam neraka. Nu asup ka surga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah. Ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir meringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di mah ieu aya, di mah ieu aya, di mah ieu aya, di mah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kaberan kemari di mana aya, masya Allah selang sajam di ngora. Aya itu ke jurig namanya. Di bawah jurig beren. Tah, dewatak ieu ilmu teh ilmu ulah sing sarikeun batur. Mentaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha penghar nyana diuk di tempat rilek di kafe yo
sambil ngopi. Nyana ngomong kieu. Cek eta politikus. Aing baca cerita ieu boga supir bloon. Kunaon cak nu pengusaha bloon nanya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir, Henry, ada. Si Henry enggak bener. Dapat duit ya, Nek? 10.000, ya. Coba ke showroom berikan mobil baby ben aing. Cah, kadiku. Ya, 10.000. Siap, Bos. Siap, Dan. Berangkat. Kalau hebat kan? Cek pengusaha can sakumaha tambah. Supir aing mah leuwih blon. Emang gua? Ya, kadieu. Ya, kadieu. Dengekeun ku sia ieu. Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera sana. Ya siap, Bos. Salah luarnya. Nyana di luar kan enggak robrol. Bos orang tololnya. Emang gua atuh banyak aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan, Bos. Goblok politikus tolol kan. Atuh bos aing lu leuwih tolol mah tolol. Emang kurang atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon udah coba. Pokoknya ada kayak di hari penai goblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini di zaman akhir modal bos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang tadi saksian tadi ditonton gitu pejabat-pejabat kurang ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang tadi ditonton. Gubernur emang kurang tadi ditonton. Bupati emang tadi ditonton kurang teh. Kapolres emang tadi ditonton. Boro-boro eta lurah ditonton kurang. Urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Nah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuksimpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bisifatina wa tatakhallaqa bi khuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kaula. Geus Kangjeng Nabi meningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi manguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka teuweuna naon di diri Kangjeng Nabi mah teu aya muatan pribadi. Kabeh menang ti Gusti Allah hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu Haji Jamal coba ka dieu sibuk ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae kiai bekos gitu kok pejabat atuh pejabat itu saja. Nah itu berat awak lantaran naon sifat diri orang masih aya. Ketika sifat diri orang teu aya cara Kangjeng Nabi hampang digambarkeun kehampangan urang teh okos haseup
Nementak kurang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener jekna haseup hampang jekna aing jadi nurutan haseup lah moal aya beban geus kahayang ku aing dipiceunan ngarokok deui. Masyaallah bisa dijieun contoh sia haseup aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur tilu ngarokona rada kelep ngarupa jadi pocong haseup. Wah cak Haji Pendi ieu lain haseup pocong. Nah, dia salah tapakurnya. Dedeleana kan nya nama dedeleana lain dedelean akhirat, dedelean karung goni. Ya otomatis garupa haseup deh. Nyingseuna. Pendi jangan kemana-mana. Engkau adalah temanku. Mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial tah haseup gobloknya. Atuh goblokna mah goblokan Haji Pendi sebenarnya. Nah, dilalaga ku haseup. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkan Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra, Kangjeng Nabi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan hampang sakicep di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa setek dah hampang sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha set hampang Fatihah. Nah mantap begitu turun diberi oleh-oleh salat ieu geus dipersiapkan Fatihah sab'ul masan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Baca Quran Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman inum seger. Wakil tadi wakil muriang kukula ditelepon ka dia cager langsung cager dibacaan Fatihah heula cager tanya ta wakil dah hirup keneh kuari hadir di dia cager bacaan coba ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini, jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Udah sebab apa Fatihah lah muatanana lupa. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara urang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah masyaallah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ngajelaskeun Quran diisyarahan ku Ahlussunnah wal Jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masyaallah maknana. Fatihah dihijikeun di bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba ge dina nuqtohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa muriang Kapolres ba sa gubernur ba sa muriang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran.
Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali, di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ke kuburan eureun heula, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Sok perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki Fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugi. Tuh hasud mah kos kitu kan. Wah, Allah segala naon. Tuh, aya di Jamal. Al-Fatihah ke kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Aya Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung cak cenah. Bau cak cenah cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah iya kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda, kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Desa salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah, maka dituntut jaga di yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapasih-pasihna. Mumpung aya keneh kori-kori urang, belajar Fatihah nu bagus. Dimimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul masani, 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah, sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, 7 aya penjelasan anak. Ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat. Nah ieu bakal hampang awak urang, terasa lain diri urang, dibawa ku kudrat jeung iradat Allah, dibawa ku sama jeung basar Allah, dibawa ku kalam Allah jeung ku hayat Allah. Maka khususnya di Indonesia aya penggerak pendobrak kebatilan ialah para aulia khususnya para wali sangan waya di urang di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin, dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, murid-muridna terus ke belah dia Syekh Asnawi, paweha keur ngabangun Banten. Alhamdulillah sekian persen, hampir 90 laporan ka kaula jadi ngeunaheun. Alhamdulillah setelah ieu kukula dititah ngabangun kuburan makam Syekh Asnawi, setelah ieu engke ngabangun kuburan Syekh Mansuruddin, terakhir ngabangun kuburan Haji Pendi. Kudu kueha tah. Geus antepkeun sorangan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun mudah-mudahan dibere ketegaran Pak Gubernur urang, dibere kekuatan, dibere panjang umur. Kapolda ge mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur. Kapolres kitu keneh mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur supaya urang sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Isra Mi'raj lamun kukula dijelaskeun nu kamari kula ngajelaskeun tentang kitu masalah planet-planet sebenarnya hubunganana sangat erat jeung sifat nu tujuh Allah berikut jeung planetna. Hanya karena waktu ya insyaallah iraha kula bakal dibahas mengenai kesinkronan antara planet fisika jeung urusan kudrat iradat Allah di luar konstatir.
maka letik sebab didinya ge wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Allah ngabulak-balikeun bumi, ngabulak-balikeun berbagai perkara, berbagai benda bi qudratihi dengan kudrat Allah. Eta teh geus dibikeun ka Kangjeng Nabi. Maka Kangjeng Nabi mah hayang ka mana salengkah. Kangjeng Nabi mah hayang ka langit cuma neuleuset, hayang ka sorga sebab yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Deka mana Kangjeng Nabi? Maka Kangjeng Nabi ulah disangka maut, urang kuari nyebut-nyebut Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Muhammad nyana hadir. Mudah-mudahan hadirna urang kabehan di dia dihadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirna Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang katingali ku Kangjeng Nabi, sehingga dengan katingalina ku Kangjeng Nabi urang di akhirat bakal diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai umatna, urang diberi syafaatil uzma. Ngeunah ngandalkeun amal urang kerja di pemerintahan. Masya Allah, ngandalkan orang jadi kiai, ayah agul, ayah jah, ayah sombong, Gusti Allah benduan. Ngandalkan harta, kadang harta jadi kebanggaan, takabur. Lemun baik ka sorga ku amal, nu bakal asup ka sorga. Untung ka sorga mah lain ku amal, tapi ku fadl Allah. Fadl Allah ayana dina ridho Allah aya di ridho Kangjeng Nabi. Ridho Kangjeng Nabi geus diturun-turunkeun ka warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Teangan ridho ulama warasatul anbiya nyambung ka para aulia Allah, nyambung ka para tabiin, para sahabat, nyambung ujung-ujungna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji insyaallah kula bakal nyaritakeun iraha waktu perjalanan Kangjeng Nabi melalui sifat Allah anu 7 kudrat irodat sampai selesai dihubungkan jeung planet-planet nu pernah kukula dicaritakeun nu di jerona aya wa yuqallibul a'yan bis samawati wal ard bi qudratihi wa iradatihi insyaallah iraha waktu. Sekajan simkuring ngadoa aya permintaan ti panitia